Simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta dina program Ngupas Warta. Pamirsa, kasenian wayang golek teh kiwari geus loba rubahna. Nu ngalakukeun inovasi dina wayang golek diantarana nyaeta saperti Kudalang Asep Sunandar Sunaria, saperti nu tos dilansir di koran Radar Bogor. Wayang teh kudu boga tempat di mata dunia supaya terus pikaresep. Wayang golek teh kudu boga inovasi nurutkeun Asep Sunandar Sunaria. Pikeun neangan inovasi dina bahan cerita bisa tina sababaraha jalan. Bisa tina koran, berita, bisa oge tina kaayaan sapopoe nu keur rame-ramena ayeuna. Sabab selain jadi kasenian Sunda, wayang golek teh jadi salah sahiji alat pikeun nepikeun sagala hal ka masyarakat. Kusabab kitu, dalang sakuduna terus ngalakukeun inovasi. Inovasi dina wayang ieu dilakukeun sangkan masyarakat teu bosen kana kasenian ieu. Dina inovasi, wayang golek oge teu saeutik nu nolak. Kusabab aya anggapan inovasi ieu teh bisa ngabaluwakarkeun jeung ngaleungitkeun identitas dina kasenian wayang golek. Asep kurang panuju kana anggapan ieu. Manehna nganggap yen inovasi dina wayang golek teh lain pikeun ngalanggar aturan, tapi sangkan wayang golek bisa terus dipikaresep ku masyarakat. Rupina sakitu wae warta anu parantos tiasa dirugikeun ku simkuring kapayuneun pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana pikeun ingetan kana kasenian Sunda nyaeta wayang golek. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun, abdi Akila Najwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.